Puasa-puasa kita ngeplog kaleuweungnya. Kaleuweung. Lah aya batu, batu. Kadeuleut teh henteu nya. Sabar we atuh teu kadeuleut. Oh. Guys. Puasa-puasa. Jadi kita akan solo camping. Solo camping keduaan. Bro. Di leuweung ieu teh. Ieu teh leuweung. Orang leuweung. Kita mah orang leuweung. Leuweung awi. Alah, kita bodas kieu tukangna euy. Serabnya. Itu yang kesangkang tuh ini. Bisa Android mah da kieu. Hah? Urang fokuskeun heula tah. Jadi kudu difokuskeun heula ieu teh fokusna. Ari urang teh jeung Mang Den Ali keur di leuweung. Naon ieu teh ngaranna teh Yus? Leuweung awi. Di Leuweung Baru. Kamera tukangnya atuh anu kiri. Teu urang teh ke di Leuweung Baru tuh di Yus. Kontena pisang jumbo. Pisang jumbo. Tuh tempo barudak. Tah ieu teh ngaranna teh bambu. Bambu. Lamun ceuk bahasa Sunda nama tangkal awi. Teuh. Tingkat tuh barudak. Awi hungkul tah. Ye. Guys, jadi Lawara teuing. Si Yus teh. bedog. Aduh. Tah itu di leuweung guys. Di Batu Nangtung kita nancep batuna. Ada orang teh pulang di Batu Nangtungnya. Batuna teh nangtung hade. Batu Nangtung teh. Karena batuna nangtung. Acot. Nanti pulang di Batu Nangtung, nah disebut Batu Nangtung karena batuna tengah goler. Karena saksikan ya di Bandung berita. Di Pok Darwis channel. Pok Darwis teh singkatan dari kelompok pemuda pecinta Ciriwis. Pilih aya nu bade donasi, linkna aya di deskripsi. Jeung ulin KKP. Ya kaleuweung mah gratis, teu kudu make duit. Tah ieu teh batu lukut. Lukut selalu menunjukkan peradaban cenah cek SpongeBob mah. Di Bandung Alah potong. yang batu giniang. Pokoknya mah tong hilap di subrek. Karena subrek itu membutuhkan kuota 2 MB. Alah salahna ya, itu salahna bodas di barudak gitu. Iya kacugak deui. Tadi geus beuna aku sirim tataman, enak kacugak. Nagawir. Jurang gawir. Gede ieu tempat tuh. Udah bodat diangkat mah. Tah sabarna dina liang eta teh guys. Tah Itu teh suung anu eta gitu nu langka. sebenarnya mah eta teh suung anu langka tah ieu tah. Suung anu langka barudak tah. Lamun di dahar mah insyaallah nyawa maneh melayang. Ieu ge suung anu leuwih langka. Tah, ieu mah leuwih langka. Teu beracun ieu mah. Teu beracun eta teh. Lamun di dahar mah nyamangot baging. Nanti tidak beracun. Oi, Tuh si ieu tempo. Ini ngeblur ka maneh mah Yus euy. Tah, kacugak teh jeung kacugak aing cetet ku sirim tataman kacugak. Segala karasa si Mang Yus mah. Ampun. Ganti kulit itu teh. Tah, terganti kulit. megar berarti. Megar cenah cek si Yus mah. Bahasa Sunda mah malalegar. Melelegar. Tah itu tangkal kopi. Kopi apa yang bikin bahagia? Kopi nang asubinan bismillah. Alah, siap boy. Tah itu daun kelamin barudak. Tah. Itu daun kelamin wanita. Teangannya di Google, pokoknya mah daun kelamin wanita. Orang mah hoream nyebut momok tetuani. Gitu bobo. Awi bobo. Awinan nuju tidur. Awi nuju tidur. Mantap kan tidur mah sok rapuh nih. Kata contohnya rapuh. Awi. Leur teh licin. Jadi jatuh di Sunda mah loba aya ti Sereuleu, ti Soledad, ti Kosewa, ti Gedebru. Pokona mah loba lah. Tergelincir. Ti Sereuleu. Ngablur wae teh. Kita sedang menjelajah alam Indonesia cenah.
teh sangka kairanda. Lang cerai itu barudak karena disebutnya kairanda. Kudu dong kok itu. Wah, leur guys. Leur barudak. Nah, si Ius tempat tuh. Tingkal tuh. Kalau bung kayak kacamata. Noh, leur pisan barudak. Di dia mah pingkal deh barudak anu boga pingkal deh mah ukur beodah seorang. Bijinan di dia barudak. Tah eta batu. Nah. Ya awi. Apa kan di sini? Penjelasan naon? Urut apa boleh jadi mau. Di Kulon. Di kebun aki maneh nya apa? Aya. Aya patilasan cenah di Pasir Kulon. Apakah kita akan di sana? Komen di bawah. Kalau banyak yang komen ke sana, kita akan ke sana. Kalau tidak, tapi pokoknya mah harus tembus 100 juta likes. Namun ketemu 100 juta likes mah kadinya rek naon. Karena nu penasarannya. Namun 100 juta like berarti penasaran 100 juta orang. Gitu. Ngopong teh geus 8 menit, guys. Haus. Tapi teh menang minum. Karena puasa. Barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka puasanya tidak bisa diganti. Pada puasa setahun full, maka ganti. Ya. Benarkah Ustaz Yus eta teh? Ah, benar saja itu dalam radhiyallahu anhu berfirman. Ah, bacot coba palaur aing. Mau hadis-hadis itu palsu teh. Bahaya. Pokona mah anu mampu puasa. Saronge kayak itu. Tuh, itu pasti sarongge. Pokoknya mah lemur urang mah leuweung hungkul guys. Curug dah ka curug dan. Setuju nggak kita ke curug? Komen di bawah. Jangan lupa di share oge nya barudak. Pokoknya mah vlog ieu wajib 100.000 views. Lamun teu 100.000 berarti kurang. Kain doakeun anu tengah subscribe. Tengah subscribe. Cing teu bisa hitut saumur hirup. Nya, pokoknya mah subscribe teu bisa hitut saumur hirup titik. Saung oyo. Tah. Saung oyo. Imat geus mulai deket ka lembur barudak. Dek searching di Google oge atuh dah. Ting aya ting eueuh di Google teh can cobaan. Mantak. Urang ayeuna kaleuweung jeung barudak. Ngarah apal. Tah ieu teh batu. Ieu jukut. Itu langit. Nah. Tah ieu teh tanu. Ieu senal eger. Nang maok balik taraweh. Sidangnya make senal swallow gitu. Tapi tukeurkeun ke pas Jumaah kana eger cenah. Tah. Ya tengges 12 menit. Gimana edit nokatnya baru dah. Langsung diupload. Tadi suluh awi alias bambu. Lamun kayu, kai bahasa Sundana. Nah, jadi aya motor. Ada epat nomoran. Tah, ieu motor. Tinggal apa motor nu kieu tah. Tadi nu bogana. Tadi nu katugak wae. Udah mau ka batu eta. Batu naon? Silakan. Ayo. Oh, Mas Emon. Mas Emon teh di mana barudak? itu mah kami ieu. Tah, ieu kayu putih. Wah, ieu kayu putih tah. Tah. Kayu putih. Tah. Ayeuna teh urang teh ka saung heula. Istirahat heula da puasa di sia tuh. Aw, kacida we lamun teu di-subscribe mah. Pundung aing mah. Tah. Kita geus sampai di saung oyo. Jijek. Oke.
Ayo nama sakitu heula we da geus beurang geus jam 11. Ayeuna teh balik ka tempat hiji deui, tempat naon sih naon teh tempat tilasan. Prabu Siliwangi teh lamun asup ka kebon teh bakal langsung jadi harimau. Ngaco saya mah tong didenge keur sakau. Pokona mah sakitu heula we aya nama engke part 2 nama dilanjut geus ieu nya geus lohor kita ibadah heula. Jangan lupa like, komen, dan kumis. Tong hilap bisa-bisa jus kumis kontennya pisang jumbo. Sang jumbo amat. Tong hilap oge subscribe Waka TV nya barudak tadi subscribe mah teu bisa hitut kan sama hidup tadi ge apal meureun. Kada omat. Nya pokona mah kudu disubrek. Itu ku hitutnya dari buku kerja. Pokona mah disubrek Waka TV karena di Waka TV sekarang tidak ada Waka. Nya Karena mana terung jalawi cenah. Ayeuna teh poe naon sih? Salasanya. nah berarti teh lebaran. Ya videonya diupload isuk perbo berarti. Nya coba berkah. Aya giveaway di channel Waka. Pokona mah subscribe we heula. Jadi bere giveaway nya. Sakitu we ti pusat mah kumaha barudak. Yo. Subrek euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di subrek. Tuh, salam dari naon? Iya tuh. Kan Waka ya. Sakitu we ti pusat mah barudak.